يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa hadza jeung ari ieu naon ieu nu dicaritakeun mun ti luhur mah ieu teh payata'akkadu alal ulama ayyujalisun nas bil ilmi. Nah kadinya lah ari ieu jadi kiai mah ustad mah nalika mujalasah ruang riung jeung masyarakat teh usahakeun bil ilmi, bawa ilmu teh sok nerangkeun dirinya. Jadi ngobrol teh teu ka mana nya bari ngeureuyeuh gapleh bari ngajelaskeun bab wudu gitu. Kira-kira manfaat. Wallahi demi Allah. Nah, sawur Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad, ari ieu mun kiai bisa kieu. Wallahi demi Allah khairun eta leuwih hade. Eta leuwih hade wa aula jeung eta leuwih utama. Fi hadihil majalisi dina ieu pirang-pirang tempat ya mah rek di pos ronda ya mah di mana we tempat rek di balai desa mun aya ruang riung aya ustadan mereka nih wah ini semua jauh terang ke bab salat ieu mah ya anu geus-geus ge jeung ieu mah teu di mana ngan rotinan aja tah leuwih hade cenah ngajelaskeun nu kitu minal khaudi tinimbang asup ancruk terjun fi fudulil kalami kana paleleuwih omongan. Maksud paleleuwih kalam teh omongan anu eueuh manfaatna urusan agama. Kira daripada ngobrol teu pararuguh mending deusian ku eta. Da ari ka majelis mah pan teu daekeun nu ngariung dirinya teh. Sugan ieu mah jemput bola. Langsung ieu mah. Jadi ustadna langsung turun kadinya. Pokoknya di mana ngariung ngajan cek parikosan naruhul galengan. Di galengan ya mah tuh. Aya ngariungnya bari udut teh. Celok di dinya teng ngabahas naon sugan di dinya teh teh. Ngabahas syarat adus. Daripada nuturkeun kana paleleuwih omongan nu diobrolkeun di dinya, kira-kira ustad teh bisa ngendalikeun obrolan nu aya dina riungan eta gitu cenah. Wama jeung kana perkara terjun wama jeung kana perkara la ta'alluqa anu aya anu teu aya cumantel, teu aya kaitan, teu aya hubungan. La ta'alluqa anu teu aya kaitan lahu eta tetepikeun perkara teu berhubungan teu ngait bil amri kana perkara alladzi anu min ajlihi tina sabab ieu ladi jauh anu datang itu nas eta mah tadi madina ruang riung ari mala ta'alluqa lahu bil amri alladzi min ajli jauh mah bisi ieu mah diondang urangna. Ondangan naon ieu teh? Ondangan muludan berarti ngajelaskeun bab mulud gitu. Tah. Jadi naon tinimbang ngobrolkeun perkara nu teu aya kaitan bil amri alladzi min ajli jauh. Anu mana masyarakat datang ka ondangan eta alasanna rek naon eta ieu? Oh rek walimatul urs. Walimatul ursi. Orang jadi nggak biasa jadi walimatul arus. Itu bisa jadi walimatul ursi atau walimatul urusi. Bidomil ro, bidomil ain gitu. Jadi walimatul arus mah kurang ieu. Iya.
jadi sesuai jeung ieu lah jeung undanganana. Wala jeung teu aya kaitan, wala ta'alluq kok, wala jeung teu aya kaitan, teu aya hubungan bidini kana agama. Leuwih utama keneh ngobrol anu manfaat daripada obrolan anu teu anu eueuh kaitanana jeung agama. Roksan kalawan sama sekali, roksan kalawan sama sekali teu aya kaitan agama sama sekali. Peperieun datang ka majelis henteu atuh urang nu datang ka dinya ka ustadna ka bawa deui resep geuninganan dia. Biasa saeutik ari ngobrol mah teu langsung pas karek diuk surutul wudu asharatun aya langsung bubar aing mah. Biasa asupna saeutik da ari bisa kaliguskeun pan sok hendak saeutik bere udud heula gitu. Walayan bagi jeung teu pantes lil alimi pikeun Ustaz Ridwan, teu pantes lil alimi pikeun ahli ilmu, pikeun kiai, pikeun ustad naon ayyahudo yen asub itu alim, yen asub itu alim ma'al khoidina sarta pirang-pirang anu ararasub. Maksudna asub kana obrolan riungan eta keur ngobrol ka naon ngilung ngobrol. Wala jeung teu pantes wala yang bagi naon aya sripa yen ngagunakeun alim saean kana saperkara kana saeutik oge mun urang kitu min auqatihi tina pirang-pirang waktuna alim. Golongan ahli ilmu mah teu layak lamun ngagunakeun waktu pi goiri iqomatid dini dina salianti negakeun agama. Teu di mana pasti agama dibawa. Urang ka mana ya? Urang ulin ngopi di mana? Tadi kenangan. Karek gegek diuk. Ieu mah bari nungguan itu kopi datang. Ya. Urang ngetes kamari malam Sabtu teh naon ngabahas naon ya? Tuh. Ayo we, kurang teh dibawa nggak saeutik teh acarana gilakeun gitu. Ulah nepi ka ngobrolkan ngomongkeun batur ayo tiap ngariung teh. Atuh tiap kali urang ngariung teh ngagemol teh ngan dosa wae. Urang rata kitu tiap kali obrolan teh pasti dieusian. Sabab pasti dina ngariung teh pasti aya setan. Ngilu ngariung setan oge. Ngobrol ka mana gilekeun, beres Piala Dunia pan balik teh garembol geus beres nobar teh dosa malulu menang sakarung ewang. Wahada jeung ari ieu alladzi anu dakarna anu nyaritakeun kami hu kana ieu alladzi naon rupa nu geus dicaritakeun ku kami ceuk ieu nu nyusun kitab. Naon ari perkara nu geus dicaritakeun teh min annahu tina yen saanyana kalakuan, min annahu tina yen saanyana kalakuan yan bagi eta pantes atawa eta penting lil alimi pikeun ahli ilmu, lil alimi pikeun ahli ilmu waya ta'akkadu jeung keukeuh dikeukeuhkeun gitu alaihi ka itu alim kacida pentingna pikeun seorang ahli ilmu naon ayyajala anu penting teh naon ayyajala yen ngajadikeun ieu ahli ilmu alim naon ayyajala yen ngajadikeun ieu alim mujalasatahu kana ririunganana ieu alim kana reurejeunganana ruang riungna reurejeunganana ieu alim bareng jeung sakurilinganana wa mukhalatotahu ararese
wa mukhalatotahu tegasna mah kana bergaulna ieu alim campur bergaul lah kana bergaulna ieu alim maka sakuduna ahli ilmu mah nalika bergaul ma'a ammatil muslimina sarta umumna muslimin kira-kira ririungan eta alim teh kiai teh ku anjeunna dijadikeun magmuratan kana anu dipinuhan diisi magmuratan kana anu dipinuhan wa mustaghroqatan jeung kana anu dibeakeun itu berarti full usina riungan teh eueuh deui kunaon dibeakeunana dipinuhanana bita'limihim ku ngawurukan muslimin ku ngajarkeun muslimin da ai ngawurukan ilmu mah teu kudu di majelis wae da rata-rata di bawah majelis baloba nu sarera beut nyerakeun rek diajak teh urang ka majelis nyerakeun tara kayak mata kayak, nah kemana tuh? Kayak Idul Jaga, kayak tuh, apaan ayah pembagian? Nyana kupona didinya. Nah gitu, mata kuduna urusan dunia teh kudu disambung-sambungkan jadi kira-kira batur era teh jadi eleh ka era na teh, da puguh. Ayah santunan jompo-jompo, sing alabring panu karolot teh. Mimitina mah kitu. Pembagian heula lila kalilaan Bang urang ka ditu deui aya mah jadi teu era aya pembagian itu mustaghroqatan dieusian dipinuhan dibeakeun ku ngajar ka itu muslimin watan bihihim jeung ngelingan muslimin kudu dielingan jelema nu teu eling nya tugas nu eling kudu daek ngelingan watan kirihim tegesna mah ngelingan muslimin da ayeuna mah santai-santai we di akhirat bakal nuntut da Gusti di abdi mah ustad aya sugan ngelingan sugan datang eueuh hare-hare we karek nguruskeun soranganna getol aya soranganna mah naonna ibadahna sagala rupana tapi da sugan pernah sugan ngelingan atawa ngajak henteu pernah tah ke mah nuntut ustad teh bakal dituntut di akhirat teh matak samemeh kitu ayeuna we urang matak kumacarana supaya eling taplokan pan dina tonggong teh hider jagat gitu teh na motor tapelan gitu naon sugan ke mah kira-kira na huntu aya tulisan nyengir teh hider jagat supaya batur ngarananya kira-kira ngarananya batur teh tah naon ditu teh ayo coba gitu teh berat atuh da mindahkeun gitu teh nu henteu jadi ngilu, ayo kita teh lima waduh lah tong boro-boro henteu jadi ngilu anu geus biasa ngilu tuluy eureun rek kami mimitian berat deui teh perang deui gitu perang deui watan bihim watan kirihim wa qad soro jeung nyatana jadi wa qad soro jeung nyatana jadi itu taklim nah, taklim tanbeh tankir ngawurukan bisi can apal ngelingan bisi poho gitu pihada zaman di dina ieu zaman bil khususi kalawan khusus naon cenah taklim teh teh min ahammil muhimmati eta tetep tina pangpentingna pirang-pirang nu penting eta tetep tina panggumati tina pirang-pirang anu gumati eueuh deui cenah nu pangpenting-pentingna ti sadaya nu penting-penting teh eueuh deui naon cenah ngajar ka umat mata peperieun urang ngajar henteu ngajar atuh pan aya naon la ayyadiyallahu bika rajulan khairun minad dunya wa ma fiha mun aya jelema tadina teu eling tadina teu daek salat tadina teu daek ngaji tuluy ku sababiah ku urang diajak jelema nu saurang eta nepi ka jadi daek ngaji nepi ka jadi daek salat eta teh leuwih istimewa tinimbang nyodakeun dunia jeung eusina mantap mawa ngaji jelema saurang jelema hiji padahal
tadi nanti naik ke akhirnya tina sabab ngaji jadi wauh jeung sholat gitu daek segala rupa lah kita jadi soleh. Wah jelema hiji ya cenah tapi leuwih hade tinimbang istri tinimbang dunia jeung eusina. Eta ngajakan ya hukum ngajakna mah teu mangkat ieu. Minimal teu ngajakin nge-share atuh ieu mah. Nge-share. Osok naon aya lokasi cek lokasi naon. Ini teh maneh naon. Ngabejaan teh hungkul biasa dina eta mah dina statusna aya jadwal itu mangkat di mana teh. Heuh mending gitu. Batur ka geuing atuh gitu. Gitu. Ya mun geus apaleun dia lagi maneh nama ngabagikeun hungkul. Ya lumayan lah gitu. Tenang meureun. Ala ahli ilmi cenah. Taklim eta teh dina ieu zaman secara khusus eta teh pang penting-pentingna ti sakabeh nu penting ala ahli ilmi ka ahli ilmu. Keur soalan ahli ilmu mah eueuh deui tugas nu paling penting teh adalah naon taklim. Rek di mana we tempatna? Teu kudu ngadaguan boga majelis, teu kudu naon di mana we cicingna. Eueuh ting mah sugan diri teh di naon di Mati usut di belah kulon dia teh. cuan. Di mai we. Dawawan gini Di mana? dawawan gini Nya tulisanna wungkul. kulon saeutik Teuing naon sih naon. Di mana we pokona mah. Ala mana? eta Ala ahli ilmi. Pan aya baheula non dawuhan Kangjeng Nabi cenah ku Imam Ghazali dicarioskeun. Jadi bakal datang zaman anu mana al ilmu khairun minal amal. Jadi zaman urang ayeuna teh al ilmu khairun minal amal. Ari zaman baheula mah zaman Kangjeng al amal khairun minal ilmi. Saking ku babarina nu ngaran ilmu da Kangjeng Nabi masih keneh aya atuh. Hayang naon atuh zaman harita mah. Ari engke mah datang di akhir zaman cenah al ilmu khairun minal amal. Ngaji teh leuwih hebat tinimbang beramal. Lain berarti teu ditah amal gitu. Ngan saking kohesena jelema amal make ilmu. Tapi ka al ilmu khairun minal amal. Sok sanajan naon jadi istilahna ari boga ilmu mah cek paribasana amal sautak saeutik oge jadi. Daripada loba tapi teu jadi. Loba tapi teu jadi. Saeutik mah kudu tibang sakeclak tapi jadi. Ilmu teh gitu. Nah, kotrotan gitu kan. Sakeclak. Listilah ilgoplati. Non alasanana pangna tanbeh tadkir ngelingan batur ngajak batur kana ngaji eta teh keur ahli ilmu mah. Pang pentingna listilah ilgoplati karena ngawasana gapleh. Non goplah teh poho malaweung gitu. Lalei karena ngawasana goplah pohona hate wal jahli jeung bodoh. Jadi nu berkuasa di akhir zaman teh jelema sing malaweung loba nu malaweung loba nu bararodo wal irodi tegesna mah ngabalieur anil ilmi tina ilmu di akhir zaman kitu cenah. Jadi ku ulama baheula geus dicaritakeun di langkung ti 200 tahun ka tukang ieu teh bahwa cenah bakal kitu zaman ayeuna teh loba jelema teh naon kurang pati merdulikeun urusan agama mata nepi ka saur Imam Hatim Al-Asom musibatun nas non musibatud din indan nas ahwanu min musibati dunya. Di mana-mana jelema kaentepan musibah urusan agama dianggap ahwanu leuwih enteng leuwih ringan min musibati dunya tinimbang musibah anu aya kaitanna jeung urusan dunya. Di mana-mana urang boga pakasaban, boga dagangan, boga pepelakan, tuluy kaentepan ku musibah asa karasa leuwih rugina tinimbang tinggalin ngaji. Asa karasa leuwih rugina tinimbang tinggalin berjamaah, pan gitu. Ari urusan agama mah enteng. Dacan panggih teh apa?
Tapi lamun urusan dunia aduh aing hanjakal aing giluan nonton rugi anas manehna teh datang he investasi cenah gitu urang ngagolontor kene katipu aing meni hanjakal teu hayang-hayang deui kaduhung lagi diinget-inget we sugan salat kaberangan masa biasa-biasa we teu sugan ceurik kunaon ceurik subuh tadi kasiangan gitu paingan astagfirullahaladzim aing boro-boro ceurik da ngape geus teu aneh biasa asal sarena memeh subuh we tapi tong istiqomah deui wal irad anil ilmi wal amali jeung jelema teh ngabalieur hiji anil ilmi tina ngaji wal amali jeung tina amal kana amal teh ngan samemeh ngabalieur tina amal ngabalieur tina ilmu heula kurang pati paduli kana urusan ilmu beh dituna di mana-mana ilmu kurang pati paduli kana amal oge ngentengkeun eta zaman urang ayeuna can kasorang engke urang mararaot diteruskeun ku anak urang terus di generasi ku incu urang teuing kumaha ya agama dipamanukan da agama teh beuki teh lain beuki naik beuki merosot cenah tiba heula oge geus dicaritakeun kawas kitu urusan agama bakal beuki terus beuki ancur keimanan jelema beuki ipis beuki hararese mempertahankan agama teh gitu sakumaha dawuh Kangjeng Nabi teh ya diibaratkeun jiga naon jiga bilatung dina cuka kumaha tuh asup geura bilatung dina cuka mun teu grepek kan ieu jelema mempertahankan agama teh yang istiqomah dina ngaji istiqomah dina amal kacida panasna tuh kacida hesena gitu mata kal jamri fil yaden oge nyekel pageuh kana agama mah kudu siap seperti urang leungeun nyekel ruhak anu keur beujeuna hurung keur beujeuna panas ada dicekel teu kuat da teu umum jeung batur pakaian teu umum jeung batur sapopoe teu umum jeung batur da nyekel ajaran Kangjeng Nabi teh ya aya dilepaskeun baru agama urang amat tak kudu kuat eta teh sakitu ayeuna komong ke ala amatin nasi naon kana umumna manusia jadi geus ngawasa nu ngaran malaweung lalai bodoh ngabalieur tina ilmu tina amal kasaha ngawasana ka kaumuman jelema gitu tanah mutalak kana istilah ngawasa kana umumna jelema jadi umumna jelema geus dikuasai ku goplah ku bodoh kana urusan agama fa in sa'adahum tuluy lamun mah nulungan hum ka itu nas lamun teh mah nulungan hum ka itu nas saha ahlul ilmi ahli ilmu ternyata bodoh jelema teh ditulungan di ku kiaina ditulungan ku ustadna nulungan hum ka itu nasaha ahlul ilmi ahli ilmu ala dalika nulungan kana itu goplah jahil i'rad pohona jelema teh ditulungan nu keur poho lain dielingan nu bodoh lain diwurukan nah itu nya kumaha ari nulungan teh piraku kiai nulungan bodoh jelema nulungan jelema teu areling bisukuti ku repeh wae repehna kiai wae teh naon eta teh mata sok aya kadang gitu lamun teh mah cenah kiai diundang aya hiji undangan dilacak heula undangan eta cing kira-kira di undangan eta aya pamungkaran teu lamun kira-kira datang ka undangan eta bakal repeh wae cicing wae maka sarua repehna kiai sarua jeung setuju cicing ngadinya teh datang kiai biasa wae gini kan dari nyanggeus berarti aman tapi lamun urang datang tujuanna rek amar ma'ruf nahi mungkar rek ngaberesan pamungkaran wae dirinya tong cicing kudu datang tapi lamun datang ngadon repeh we kajeun tong datang sabab cicing lagi repehna sarua jeung setuju mata aya ijma sukuti cenah di kalangan ulama teh berarti cicing teh berarti heueuh aya zaman Kangjeng Nabi pan gitu Kangjeng Nabi teh
henteu nyarios teh naon repeh berarti setuju ku repeh oge gitu. Nah ini mah digentos ku naon ku ahli ilmu ku kiai jempling we udah rek ngomong kena sieun ngarewaeun deh. Maka urang teh sok neclok kadinya teh kana boga hajat teh. Apa karena mah kumaha carana nyieun alasan. Nyieun alasan. Jadi aya pertimbanganna manfaat jeung madorotna teh. Boh aya acara naon bae ngundang gitu. Abuya Ahmad Nasuha. Ya lah eta ya, kudu puguh ya. Mun kira-kira urang datang puguh moal eta ya. Berkatna gede teh. Mun kira-kira datang matak bahaya, jelema karakah ngentengkeun kana urusan agama, da buktina kadatangan kiai ge biasa hare-hare, sugan teu ngomong haram teu naon da teu wani teh. Oh, berarti bahaya tah lamun datang teh ka entong. Haram cenah datangna oge. Tapi lamun urang datang mah tujuanna rek ngaberesan, saeutik-saeutik. Kadang-kadang pan boga hajat teh nyerakeun euy kadatangan ka eta mah jadi di etaan sapertina teh. Diberesan, maka penting guru datang. Nah orang nyata datang dia ada dumuk mau ngomong itu wani gitu ngundang na bupati itu maka orang cair tidinya mata kajentong mata kita dua pertimbangan gitu teh bisa jadi alus datang bisa jadi ulah datang tak di mana-mana orang-orang ngondang ke ahli ilmu ternyata seperti teu datang ahli ilmu nah kira tinggal mikir orang nah da ahli ilmu mah aya pertimbangan da teh cenah aya aturanna dina ilmu fikihna kayak maslahat madaratna ditimbang berat mana gede mana antara maslahat jeung madarat mata sok aya nu susah diundang teh diundang kosong tapi tara datang hese lah gitu hanya undangan-undangan tertentu lah gitu nu didatangan teh eta nya pertimbanganna ala dari kami sukuti kurepeh ane taklimi tina ngawurukan bisukuti kurepeh ane taklimi tina ngawurukan atau tina merenya ho atau taklim teh lah oh berarti mata kieu teu merenya ho ge sarua jeung setuju kana kalakuannya tadi dinya watan kiri jeung tina ngelingan watan kiri jeung ngelingan pain saadahum lamun teh ahli ilmu ngabantu masyarakat karena tingkah laku anu matak pidora kaeunana kumaha ngabantuna ku cara teu mere nyaho teu mere peringatan maka naon cenah golaba tah ngalindih ngawasa naon alpasadu kehancuran naon alpasadu karuksakan maka bakal terjadi kerusakan di tempat eta di lembur eta wa amma jeung walatra naon ad-dororu mun urang mah madorot bahayana walatra naon ad-dororu madorotna wadalika jeung ari ieu golabal pasad wa amma doror musahadun eta disaksian eta geus kasaksi gitu cek anjeunna geus kasaksian di zaman ayeuna oge li ihmalil amati naon buktina karena ngantepna umumna jelema gitu li ihmalil amati karena ngantepna jalma umum amrodini geus ngantep kana urusan agama jadi urusan agama teh geus diculkeun teh tak ayeuna mah hese lamun aya pernikahan pasti aya tablik akbar itu para rindah ieu mah gara rantik mun baheula mah mun aya pernikahan ya pasti putingna teh pengajian gitu ini mah ganti da teu seru teh ya ganti kunaon sugan coba eta teh lamun urang ngayakeun nu kitu acara-acara jiga kitu sapertina ya tuluy tina sabab acara nu disadiakeun ku urang nu disiapkeun ku urang terjadilah jelema minuman keras di tempat eta teh atawa terjadi dirinya teh mun urang mah pasya ribut jeung sabangsana maka doraka eta kabeh sajabana nu ngagawean tamplok kanu ngayakeun hajatna Linu wadulan sabab moal terjadi eta lamun teu dibantu kuno
Kurang aja. Atak ulah nepi ka aku sabab urang keur boga duit, anyar keneh panen yo. Komo gusuran gede keneh. Kalau murang aja 7 peuting. 7 peuting. Diondang di mana-mana. Tuluy dirinya teh lembur anu geus sakitu beresihna, geus rajin ngararaji, datang peminuman keras di mana-mana sing alabring, da bejana di daerah anu aya anu cenah tah. Sedangkan geus dicaritakeun al-khamru ra'su kulli khati'atin. Minuman keras teh jadi kepala indukna sagala rupa doraka teh minuman keras. Aya di lembur urang. Didinya arosok tara urang dinya mah. Eta pendatang ngadon didinya. Aduh, datanya doraka teh. Ustadna teh nempo dirinya teh, teu ani nyarek dah hicing, dah kiceup. Urangnya Malpraksaan. ngangkarakan ngiluan ajojing curug nate utek. Alah, sahaya. Itu teh bahaya cenah. Matak minimal lah orang boga tanggung jawab nu jadi tatangga. Ada yang mun bisa mah gitu, entong gitu, madorotna. Kata masak geureung maka moalila. Geus puguh ngaranna ge akad pernikahan, hayang doa ti sararea nepi ka aya undangan. Naon tujuanna undangan teh? Pan setiap nu datang teh ngarah ngadoakeun barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainal. Mudah-mudahan kalau sing dibarokahkeun, barokah ti hongkong ti mana teh. Puguh ku sabab ngawinkeun anakna, lembur eta jadi bakal diturunkeun malapetaka. Terjadina paharaman teh ku sabab aya acara eta gitu. Tuluy barakallahu laka kumaha eta? Nyata gitu, mata keulila gejret geusah bubar pasea jeung mitohana naon we. Berarti awal keneh naon ge geus nyieun naon, geus jadi sabab acara manehna teh nu tadina sunnah Rasul. Itu sunnah Rasulullah. Jadi karakah ngagawean anu kacidagi benduna ku Rasul gitu. Eta bahaya gitu, bahaya. Tai musahadus. Duh kan dibongas aya teu. Nah, mata repotna jadi ustad teh kos kitu tah. Ngomong mah kudu siap diomongkeun deh pokona. Dan negakkeun agama mah gitu. Sabab mungkin kitu bakal kabawa jeung ustadna. Mun ustad sungkut teh repeh we, maka sarua jeung nulungan sakurilingeunana nyieun pamungkaran ku repehna oge. Minimal teh satuju di ngewaan pan ku saya teh hekeun bae dan ngewa moali lair keisukan we. Moalila pan nyebutkeun kiamat teh ulama nyebutna teh lain lila keneh godan. Karasa isukan ge. Godan saking ku deukeut isukan teh kiamat. Da moalila hirupna oge. Omonya umur geus kolot lain tobat. Karaka hayang ieu aku peurieun atuh bapak teh saumur-umur teu pernah ngarame-rame kieu. Memeh maot teh bapak teh hayang ngabungakeun ujang jeung neng. Aduh, aingnya. Engke mah kira-kira sapamanukan teh bersih teh. Pamanukan we heulanan. Untuk pamanukan atuh lah saurang we sagilak saurang heula. Matak jauheunan urang jauh tina musibah, jauh tina musibah. Masing tanggul di jangkungan 20 meter gitu. Dan jangkungan nu kokoh ayeuna nu eta tanggulna teh moal sakitu lah 20 meter teu heseun keur Allah menamplokeun laut di ditu 30 meter sugan teh tsunami itu. Jika di Cina panena yo kurunjuna eta. Keur tsunami. Kamu laut nang deukeut ieu. Jauh jeung laut gebregeun bumina. Gempa bumi teh ya. Eta teh lain eta umurun mata pantes aya kieu nu nyebut ulah sok nyebut bencana alam kos gituan teh. Kudu sahadat teh sia. Bencana alam bencana sabab maneh. Diturikeun teh ka jeleumana, lain bencana alam kitu teh. Nu nurunkeun nu jadi sabab mancing balai teh adalah jelema-jelemana keneh. Sakumaha hebat etana, wah mun urang mah teknologina atawa bangunan-bangunanana angger we teu nurut ka Allah nu boga bumi jeung langit mah teu hese. Bere angin, kamari teh angin naon geuring teh? Angin anu dina eta nih nu keur rame ayeuna.
balado. Ayo angin. Disebut lagi angin paling kencang sedunia atau yang kamari anyar kene. Raracelem di lemah oge. Ayo puting mah leutik kene tah mah. Puting beliung mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ufa'na bima lam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faki alana wa qarabatilana fi dinina